Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nabi Abi Rizky Sakuel di kelas 10 MIPA 1. Di dia Abi bade ngawancara Bapak Asep. Ngenaan COVID-19. Naon anu Bapak terang di COVID-19 teh? Hari COVID-19 teh nyata COVID virus anu hartosna sendiri virus teh nyata sebuah organisme anu berukuran sangat kecil anu ngabahayakeun ka kesehatan gitu, semacam parasit tah virus teh. COVID-19 teh menurut penelitian zaman ayeuna mah COVID-19 eta teh bisa menyebabkan kematian saurna teh kitu. Janten kalintang ngabahayakeunana ka kesehatan urang sadayana gitu. COVID-19 teh. Di mana ai COVID teh? Ari COVID teh sakaterang abdi mah nurutkeun warta mah anu ku abdi di ieu mah nyaeta di Cina, nyaeta di kota Wuhan saurna teh kitu COVID-19 teh. Ai cara mencegah virus ieu teh kumaha? Ari cara mencegah virus teh nyaeta urang teh kedah 3M saur pemerintah ayeuna mah nya pake masker, mencuci tangan, sareng ngajaga jarak panginten. Terasnya urang nyadira panginten kedah ngajagi kesehatan ku urang berolahraga atau napi ngajagi tina makanan urang supados supados kesehatan urang kajagi gitu. Dampak naon wae anu dirasakeun? Dampak nama seueur pisan, terutama ekonomi ayeuna teh janten sesah milarian artos kitu tah. Kanu ekonomi ayeuna milarian artos teh sesah, seueur anu di PHK gitu. Janten ekonomi we ayeuna teh anu dirasakeun paling ieu mah janten sesah pisan gitu. Kan sakola oge jadi online nya daring. Tah, pendapat Bapak online kieu teh kumaha daring? Saur abdi mah daring ieu teh kirang efektif. Janten barudak teh diajarna teh asa kumaha nya. Janten kumargi teu aya pembimbingna gitu. Aya menurut pendapat abdi mah ieu teh model baru penjajahan pendidikan kitu tina virus 19 teh gitu. Janten model baru penjajahan pendidikan, janten sesah pisan, janten marulang kali urang teh ayeuna janten menurun gitu tingkat SDM na teh gitu. Harapan Bapak ka payuna kumaha? Harapan abdi mah nya engar-engareng sewe COVID-19 teh supados ekonomi janten lancar deui gitu. Kanu proses belajar mengajar janten lancar deui gitu, janten urang teh tiasa ngawangun deui gitu tah. Perekonomian sareng pendidikan urang gitu kanggo papayuna. Nya tuh ki sakitu wae wawancara teh abdi, hatur nuhun waktosna pun teu ngaganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.